Bismillahirrahmanirrahim. Basir wa basir jeung kudu ngabubungah anjeun Muhammad ay akhbir tegasna kudu ngabejakeun anjeun alladzina kajalma-jalma amanu anu iman ieu ladina kudu mangimankeun anu imankeun ieu ladina ay sadaku tegasna ngabenerkeun ieu ladina Allah ka Gusti Allah billahi wa amilu jeung migawe ieu ladina sholihati kana pirang-pirang amal saleh minal furudi dina pirang-pirang kafarduan wan nawafili jeung pirang-pirang pasunatan annalahum kana saestuna eta tetepikeun itu ladina amanu jannatin ari aya sawarga. Pirang-pirang sawarga hadaiko tegasna pirang-pirang kebon dat hadaiko tegasna pirang-pirang kebon dat tiasjarina nu ngabogaan pirang-pirang tatangkalan wa masakina jeung pirang-pirang imah tajri anu ngotor min tahtiatina handapeunana itu jannah eta ti asjariha tegasna dihandapeun tatangkalanna itu jannah wa kusuriha jeung pirang-pirang gedongna itu jannatna naru pirang-pirang walungan ayal miyahu tegasna pirang-pirang cai fiha dina itu jannah wa naru jeung ari nar teh eta di tempat alladzi anu yajri anu ngocor bihi dina itu nar naon alma cai li anna ma karena saestuna ari itu cai eta yanharu ngocor itu cai ayah paru tegasna ngocor itu cai kana itu nar wa isnadu jadi jeung ari nyarandekeunana itu ngocor ilaihi kana itu nahar eta majajun majaj mimbabi itlaqil makain mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal lain walungan ngocor teh cai gitu. Jadi dibahasakeun ieu teh kasub bahasan harieu kasub kana majaz mursal mim babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Jadi utliqatun nahru allati yal mahal wa urida minal ma'u alladhi yal iradatan majaziatan majazan mursalan mim babi itlaqil mahal wa iradatil hal sumiat majazan li annahul kalimatul mustamalatu fi ghairi mawdi'at la sumiat mursalan li anna la qata fihi ghairul musabbahah cenah kitu nakrir teh lain pagawean enteng begitu. Itu takdirna dibahasakeunana nahar tempat ngocor nu dimaksudna cai anu ngocor kullama ruziku samang-samangsa dirizkian itu ladina min hatina itu jannah ay utaimu tegasna dipaparinan dahar itu ladina mintil kal jannati itu pirang-pirang kebon sawarga min samarotin tina pirang-pirang bubuahan rizkon karena jadi rizki qalu mangka ngucap itu ladina amanu hadza ari alladzi an
Aya mislama tegasna pantarna perkara ruzikna anu dirizkian kaula sadaya min qablu tina samemehna. Aya qablihi tegasna samemehna ieu hada ieu ladi fil jannati di sawarga litasabu simarihi karena simariha karena silih sarupana nabubuahan sawarga biqorinatin kalawan ayana ciri. Jadi bubuahan sawarga pas serupa tapi tidak sama. Nah, gitulah. Numantak lamun dibere kullama ruziqu minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan tos imam bieu ge ih sanes cenah beda deui. Oh benten cenah kitu. Dialogna kira-kira gitu. Tadi tepan menta ka Gusti Allah, tepan ari bubuahan sawarga mah tuang sawarga mah. Jadi teu kudu nangtung, teu kudu ingkah-ingkah acan. Jadi buah nu nyampeurkeun. Mun buah nu luhur teu kudu naik gitu. Langsung aya dihareupeun. Kasina tahlil lah satuangan surga mah. Dalam surga. Teu kudu melak, teu kudu ngolahkeun. Mun rambutan teu kudu naik heula apal aya dina piring dihareup eta tuangan surga. Zaman sawarga mah kitu. Jantan teu capek. Jadi yang mau sekolah melak dina piring. Wa utu jeung dipaparin ieu ladi nabihi kalawan itu ngeladi ruzikna. Aji'u tegasna didatangan itu ladi nabi rizki kalawan rizki mutasyabihan barina anu silih sarupaan. Yusabihu anu nyarupan naon ba'duhu sawarehna itu rizku. Ba'don kana sawarehna deui alwanan dina rupana wayah talipu jeung beda-beda naonna tu'man rasana. Warnana sarua tapi rasa berbeda. Sok, di urang mah hese anu warna sarua rasa beda. Aya ketang buah. Lain wungku rizki bubuahan walahum jeung eta tetepikeun itu ladina fiha dina itu jannah azwajun ari pirang-pirang bojo minal huri ti pirang-pirang bidadari wa ghairiha jeung lianna itu hur tinggal milihan di sawarga mah bidadari nu mana nu rek dipilih. Di alam dunia marajan milih bidadari orang bogoh itu henteu gitu. Itu bidadari dunia. Itu luhur teuing. Bener diparingan. Bidadari dunia itu kadang gelis ada bau anget. Bidadari surga mah tidak ada bau keringat, sengit. Kita melihat hayang bidadari, abdi mah Gusti hayang hideung. Sieun. Sieun bapak aduh.
cabut-cabut nu hiji na nu luhur nu kan luhur na nu hiji na dia tim barasa puji nu luhur nu kana tembok engke kudu ngumean deui. Abdi mah hayang hideung dibere nu hideung. Abdi mah cenah hayang sedeng bere kumaha hayang. Kumaha hayang. Kan itu di sawarga. Di sawarga azwaj. Bahasana ge azwaj lain hiji. Loba empek. Teu dibatas hayang sabaraha ribu. Lulus moal aya lulus ayam sabaraha ribu silahkan. Dan Nabi Sulaiman ge selirna kan sampai 1000. Nabi Sulaiman di meureun 2 tahun sakali kakiliran teh. Untuk 3 tahun, untuk 160 poe. 2000. Nabi Daud 100. 100 maleuheung setengah tahun sakali. Di sawarga mangpek hur bidadari. Mutahharatun anu dibersihkeun. Minal haidi tina haid. Wa kulli kidrin jeung saban-saban kopeton. Wahum betul deui. Wahum jeung ari itu ladina piha dina itu jannah. Eta khaliduna anu langgeng ayat makisuna tegesna anu cicing abadan salawasna. Naon ieu teh kadeuleu deui. Nah. Layak nuna anu moal rusak itu ladina wala yakhrujuna jeung moal kaluar itu ladina. Kabeh kanikmatan sawarga mah abada. Layak nuna. Jadi lamun bidadari teh parawan terus. Terus moal aya gomrangna moal. Mun bidadari dunya mah sakumaha ayeuna ge aya gomrang. Lila-lila madu gomrang tuh mah. Pokoknya teu bisa miara nama. Teu bisa perawatan gitu. Mungkin kan ayeuna mah rata-rata perawatan wajah wae. Hari wajah dirawat, hari alat vital teu. Wa nazala jeung turun. ayat nan payu ge jadi pai. Rodan karena arah nolak liqaulil Yahudi kana caritaan Yahudi. Lamma doroba samang-samang sangadama. Sallallahu Gusti Allah al-misla kana perumpamaan bidubabi kalawan laleur. Bi qauli dina dawuhan Gusti Allah, wa yasribahum dubabu syai'a wal ankabut jeung kana ankabut
fi qaulihi dina dawuhan Allah taala kama salil ankabut salapad kama salil ankabut ge ayatna aya ma aroda teu ngersakeun sa Allah Gusti Allah bidikri hadil asya kana nyaritakeunana ieu pirang-pirang perkara al khasisata anhina innallaha lapad innallaha saestuna Gusti Allah eta layastahi teu izin Gusti Allah ayat riba kana yen ngajadikeun Gusti Allah ayajala tegasna ngajadikeun Gusti Allah masalamma kana perumpamaanana perkara maf'ul awal eta jadi maf'ul awal lapan masalan teh makna nakiratun eta makna nakirah mausufah bima kalawan kalimah ba'daha anu sabadana itu mah maf'ul sanin eta jadi maf'ul sanin ae mislakan tegasna kana saumpamana bukti au ari au zaidatun atawa ma zaidah litakidil khasati pikeun naokidanana khasahina pama mangkari perkara ba'daha anu sabadana itu mah eta maf'ul sani ba'dotan kana rametuk rametuk kaciriteun ngalogatna tingali mun lain mun teh keureun henteu mufradul ba'udi mufradna lafaz ba'udi wa huwa jeung ari itu ba'udah teh eta sigharul bakti pangleutikna kutub pama tuluy perkara paukoha anu saluhureuna na itu ba'udah ay akbaru tegasna anu leuwih gede minha tina itu ba'udah ay layat tegasna teu ninggalkeun bayanu ay layak ruku tegasna teu ninggalkeun Gusti Allah bayanahu kana mertelakeunana itu mah lima karena perkara pihi anu tetep dina itu mah minal hukmi ari hukum fa ammal ladina aman mangka anapun ari jalma-jalma anu iman fayalamuna mangkanya ho itu ladina annahu kana saestuna itu misru ay al misli tegasna itu perumpamaan etal hak bener asabitu anu tumetep al waqi tegasna anu tumetep mauqi'ahu dina patempatanana itu mah mir rabbihim ti pangeranna itu ladina amanu wa ammal ladina jeung anakon ari jalma-jalma kafaru anu kufur ieu ladina madza kana naon perkara aroda ngamaksud sa Allah Gusti Allah bihadza kalawan ieu masalan kana perumpamaan nanaonan cenah Allah nyen contoh kawas kieu mun teu urang gawe pisan gitu itu carita jalma kafir tamyizun eta jadi tamyiz bihadzal misli karena lapadha ayat bihadzal misli tegasna kana ieu perumpamaan wa ma jeung arima eta istifham inkari mubtadaun anu jadi mubtada wa da jeung ariza eta bimakna ladzi kalawan makna ladzi bisilati kalawan silahna ladzi khabaru anu ari khabarna ieu ladzi eta ayyun ay faidatun tegasna anu mere faedah wa fihi jeung eta dina ieu kaul qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala fi jawabihim dina jawabanana itu ladina kafaru yudillu nyasarkeun Gusti Allah bihi kalawan itu mislu ay bihadzal misli tegasna ku ieu perumpamaan kasiron kana kalolobaan jalmi anil haqqi tina bener likufrihim karena kufurna itu kasir bihi kana itu mislu wa yahdi jeung maparin pituduh Gusti Allah bihi kalawan ieu mislu kasiron kana kalolobaan minal mukminina ti jalma anu mukmin litasdiqihim karena ngabenerkeunana itu mukminin bihi kana itu mislu wa ma yudillu
jeung teu pati-pati nyasarkeun Gusti Allah bihi kalawan itu mislu illal fasikina angin ka pirang-pirang jalmi anu fasik. Ay al kharijina nu fasik teh nu kumaha? Ay al kharijina tegasna anu kaluar an taatihi tina taatna ka Allah. Alladina tegasna jalma-jalma sifatan fasikin. Nakun eta jadi naat tina lapad fasikin. Yang kuduna anu mudar itu ladina ahdallahi kana perjanjian ti Gusti Allah. Ay ma tegasna perkara ahida anu ngajanjikeun Gusti Allah kana itu mah ilaihi ka itu ladina fil kutubi dina pirang-pirang kitab minal imani nyatana tina ngimankeun bi Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di misakihi tina sabada perjanjianana itu Muhammad tauqiduhu ari tauqidna itu lapad ladzi alaihim eta ka itu ladina wa yaqtauna jeung megatkeun itu ladina makana perkara amaro anu geus marentah sa Allah Gusti Allah bihi kana itu mah ayyu sholat kana yen ditepungkeun itu mah mana anu kudu diparentah ditepungkeun minal imani nyatana tina ngimankeun bin nabi ka Kangjeng Nabi warahmi jeung tina silaturahmi wa ghairi dalika jeung lian nu dicarioskeun wa in jeung ari lapat in eta badarun jadi badal wa an yusola wa an jeung ari lapat an eta badalun jadi badal min dhamiri bihi tina dhamir lapat bihi ma amarallahu bihi ayyusola wa yufsiduna jeung gawe karuksakan itu ladina fil ardi di bumi bil maasi kalawan pirang-pirang maksiat wa ta'wiki jeung mengkolkeun anil imani tina iman ulaika ari itu ladina yang kuduna ahdallahi min ba'di misaki wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyusola wa yufsiduna ay al mausufuna tegasna anu disipatan bima kalawan perkara dukiro anu dicarioskeun itu mah hari itu ladina etal kasiruna anu rugi kabeh lima sirihim karena pangbalikanana itu ladina eta ilan nari kana neraka al muabbadati anu dilanggengkeun alaihim ka itu ladina. Jadi jalma-jalma anu rugi itu nu mana nyaeta jalmi-jalmi fasik. Jalmi fasik teh nu mana kriteriana sifatanana hiji alladina yanquduna ahdallah jalmi-jalmi anu mudar perjanjian iman ka Gusti Allah nu sulaya tina kaimanan sabada janji iman nu kadua yaqtauna ma amarallahu bi ayyusola megatkeun kana parentah Gusti Allah nu katilu wa yufsiduna fil ardi bil ma'as wa ta'wid gawe karuksakan di bumi kalawan kamaksiatanana jeung mengkolkeun ka jalma-jalma dina kaimanan ka itu jalmi anu rugi kaepa kumaha takfuruna kufur aranjeun kabeh ya kata ahli Mekah billahi ka Gusti Allah wa qad kuntum jeung nyata geus bukti aranjeun kabeh eta amwatan pirang-pirangan pae nutpan tegesna cai mani fil aslabi dina pirang-pirang tulang tonggo fahya tuluy ngahirupkeun Gusti Allah kum karanjeun kabeh fil arhami di pirang-pirang rahim wa dunya jeung dunya binaknir ruhi kalawan niupkeun ruh pikum diaranjeun kabeh wal istifham jeung ari istifhamna eta li ta'ajjubi pikeun makna ta'ajjub min kuprihim kaget mana kaget aing mah kunaon make kalupur ka Gusti Allah kitu ma yamil burhani kalawan ngadegna dalil aulit taubihi atawa pikeun ngawale summa yumitu tuluy ngamaotan Gusti Allah kum karanjeun kabeh indan tihaya jalikum dina nalika beak ajalna aranjeun kabeh summa yuhyi tuluy ngayurupkeun Gusti Allah kum karanjeun kabeh bil bangsi kalawan hudang ti kubur summa ilaihi tuluy wumpul ka Allah
Turja'una dibalikkeun aranjeun kabeh. Aya tarudduna tegasna dibaturaduna tegasna dibalikkeun aranjeun kabeh ba'dal mau bangsi dina sabada hudang ti kubur payujazi tuluy ngabales Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh bi a'malikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun kabeh. Taubih ngawaleh atawa takjub kaget kunaon jalma-jalma teu ariman gitu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu pidawuh Gusti Allah. Kaifa takfuruna kunaon make kalupur aranjeun kabeh ka Gusti Allah teu harti wahai ahli Mekah, padahal sadarlah bahwa kita itu diciptakan dari benda mati, yaitu dari satu benda yang bernama sperma, cai mani, nutfah. Kemudian nutfah itu Allah simpan dalam rahim, Allah jaga dalam rahim. Kemudian Allah tiupkan ruh di usia 4 bulan, di usia 120 hari. Hidup di dalam rahim, bukan waktu yang sebentar. Setelah ditiupkan ruh sekitar 5 bulan di dalam rahim hidup. Bisa bernafas. Tapi urang sok asup kana jero beuteung. Mau disampesan pae. Mun urang boro-boro urang, gitu boro-boro urang asup kana jero beuteung. Bobogaan lalaki ge asup kana jero beuteung tuluy pae. Entah sunat teh. Tadi nahirup ge Allah ngahirupkeun nyieun di urang dasana maot tuluy dihirupkeun di dua alam heula. Hiji dina alam rahim, manusia hidup di rahim, dijaga ku Gusti Allah, gubrag ka alam dunia, lahir hirup deui wae, dihirupkeun ku Gusti Allah. Kumarek teu iman ka Allah atuh para hadirin. Take kesirup nu ayeuna teh summa yumitukum tuluy maot ku corona. Rek kunaon wae maotna pokona kitu perjalanan hidup mah tidak bisa dipungkiri pasti begitu. Setiap manusia itu pasti begitu. Wa kuntum amwatan summa yuhyikum fa ahyakum punten. Wa kuntum amwata summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Engke bakal dihudangkeun deui wa ilaihi turja'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Di lain mulih ka jati lain. Da urang lain wayang golek. Mun wayang goleknya mulih ka jati. Sabab naon? Kotakna dijieun tina jati. Memantak pinasti kersayang dumampara mulih ka jati mulang kasar. Wer asupkeun we kana kotak. Urang mah lain. Urang mah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kembali ke tanah itu hanyalah sementara. Nanti akan dibangunkan kembali untuk kita kembali kepada pencipta kita, kepada Allah. Sadayana akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asa ti Allah balik bakal ka Allah. Ayat 2 di situ kayak ayat neraka. Lain neraka. Ayat neraka dengan ayat surga.
Bete. Wa qala jeung ada Gusti Allah dalilan. Karena ara-ara jadi dalil alal ba'si kana hudang ti kubur. Lamma ankaru samang-samang saingkar jalma-jalma kana itu ba'as. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwa ari Gusti Allah eta alladzi dat khalaqan geus ngadamel itu ladi lakum karanjeun kabeh ma tegasna kana perkara fil ardi anu aya di bumi aya al ardo tegasna kana bumi wa ma jeung kana perkara fiha anu tetep dina itu ardo sawareh jeunan Allah sawareh lain-lain jami'an barina sakabehna litan tapi supaya ngalap manfaat aranjeun kabeh bi kalawan itu mah wa ta'tabiru jeung ngalap itibar aranjeun kabeh summastawa tuluy ngawasa Gusti Allah ba'da khalqil ardi tasabada ngadamelna langit bumi ae kosoda tegasna ngamaksud Gusti Allah ila samai kana ngadamel langit pasawa tuluy ngadamel Gusti Allah hunna kana itu sama pasawa didinya istawa ge lain cicing manana kosoda sawa lain cicing maknana naon ngadamel ad-dhamiru ari dhamirna eta yarji'u balik itu dhamir ila samai kana lapad as-samai li annaha karena saestuna itu sama eta makna jam'il ailatin makna jama aliyat ailatin ilahi ayasairuha tegasna ngajadikeun ayasayyaro tegasna ngajadikeun Allah ha kana itu sama kama sagara perkara fi ayati ukhra dina ayat anu sejen faqada tuluy nangtukeun Gusti Allah hunna kana itu sama sab'a samawatin kana 7 pirang-pirang langit wa huwa jeung ari Gusti Allah eta bikulli sayin kana saban-saban perkara alimun eta anu uninga mujmalan dina gemblenganana wa mufassilan jeung dina tafsilanana anaha fa maka la ta'tabiruna teu ngalap itibar pitutur aranjeun kabeh anna qadiro ye kaitna Bang al kawasa kerurang ya mah annal qadiro saestuna ari an kawasa alal khalqi kana ala khalqi dalika kana ngadamelna itu dicaritakeun ibtidaan dina mimitina wa huwa jeung ari itu khalqu dalik ibtidaan eta azam leuwih gede mingkum ti aranjeun kabeh qadirun eta anu kawasa ala i'adatikum kana ngabalikeunana aranjeun kabeh nyieun age kawasa komo mulangkeun deui kitu komo ngembalikeun bila tadbirin wa tafsirin wa teu make contoh teu make tafsir teu make penjelasan nyieun eta Allah mah ida arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun jadi Wadkur ya Muhammad wallahu a'lam.